Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Irman Robiatus Saadah ti kelas 10 IPS hiji MAN hiji Cileunyi. Dinten ieu abdi bade ngawawancarakeun Bapak ngeunaan kagiatan pembelajaran daring. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Ramana Irman Robiatus Saadah Ramdan Budiana. Pertanyaan kahiji. Naon padamelan Bapak sehari-hari? Padamelan abdi nyaeta pegawai negeri sipil di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaan kedua. Kumaha pendapat Bapak ngeunaan metode pembelajaran daring? Metode pembelajaran daring anu saat ieu sehari-hari dilakonan kumurang kali nyaeta saresna kurang efektif. Kumargi teu aya interaksi antawis murid dan guru, oge interaksi di antawis teman-teman. Pembelajaran anu dilakukan ku daring mung tiasa ngandalkeun tina instruksi-instruksi atanapi media-media baik eta tina laptop atanapi tina HP. Pembelajaran daring saresna teu efektif oge kumargi secara tidak langsung teu tiasa patepang sareng guru oge sareng para murid-muridna. Pertanyaan katilu. Naha murangkalih Bapak ngaraos sesah diajar daring? Nu katawis ku abdi dina pembelajaran daring selami ieu kantos aya kasusahna di antawisna kahiji dina hal jaringan bade tina jaringan kuota atanapi tina jaringan nu diangge ku WiFi. Eta nu jadi kendala kadang-kadang jaringan eta sok ngajantenkeun ganjalan upamina sinyalna buruk teras cuaca kirang sae janten teu efektif we gitu. Eta anu ngaganjelkeun salah sawiosna metode daring eta dilaksanakeun secara daring. Pertanyaan keempat. Naon anu bade dipidamel upami murangkalih Bapak ngarandepan kasesah diajar daring? Salah sawiosna Bapak nyaharep ka murangkalih sanaos ku ayana daring dieu tetap dina belajar tetap semangat, tetap tiasa ngalakonan belajar sakumaha anu di sanggeukeun ku pemerintah oge para ibu bapak guruna oge tiasa semangat oge dina ngalaksanakeun tugas-tugasna sakumaha tugas anu dipasihan ku sakola. Pertanyaan terakhir. Naon harapan Bapak ka payuna? Harapan abdi mudah-mudahan masa COVID-19 ieu teras berangsur-angsur ndalami cepat selesai supados engke murangkalih sadayana atanapi ibu bapak guruna tiasa efektif belajar sepertos biasa-biasa seperti parantos anu kapungkur tanpa harus daring rupina kitu. Sakian ti abdi hatur nuhun kangge waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.